Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi syariah. Ayeuna abdi sari saring tim bade ngayakeun penelusuran di salah sahijina tempat anu seueuran lapor-laporan ti warga. Saurna di dieu seueur kajantenan anu ti Tajong, di Soledad. Bahkan dugikeun kajantenan ngadamel masyarakat bingung sareng resah. Leres ayeuna abdi oge sareng tim bade nuntaskeun salaresna aya permasalahan naon dugi ka masyarakat mundang tim Diari Misteri Sari. Oge mudah-mudahan atuh aya widi ti Gusti agar permasalahan ini cepat tuntas. Supados tenyang kelongteng kana waktos mangga urang kawitan wae. Alhamdulillah di dieu parantos aya anu janten saksi. Muga-muga anjeunna tiasa masihan gambaran ka permirsa Syariah sadayana. Seta acana sareng Bapak saya teh Sareng Bapak Mahmud. kumaha tiasa ngajelaskeun aya kajantenan wae naon wae di dieu teh. Nya teteh di dieu teh sok sakapeung aya nu ti Soledad, ti Tajong, tapi teh aya nu leueuh. Tos ngalaman. Sabar Pak, sabar. Kantos Bapak teh. Alhamdulillah teteh acan. Oh, nyamun atuh Pak, ari kitu mah hatur nuhun atas infonanya Pak. Satiasa mah engke dicana korbana anu dugi di cana ka Garut teh. Nu, kumaha tos ninggalan sosok-sosok anu kuda anu katinggal? Oh iya teh tapi tempatna meni asa dingin. Jadi ieu tueur abdi teh asa rada noroktok teh. Tapi aya teh botak kecil mini. Sami teteh ge nu ngaraos kitu. Namun supados pemirsa terangan sadayana, mangga kuda nu gamar wae weh. Ya teh. Pamirsa Syariah sadayana, ayeuna abdi bade ngabuka komunikasi, mudah-mudahan kenging info. Nah ieu tempat bet bisa aya kajantenan anu ngadamel masyarakat resah sareng bingung. Tim Diari Misteri Sari rek nyoba mulai muka komunikasi. Naha naon penyebabna bet loba korban di bengkolan eman. Assalamualaikum sareng saya. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Gusti, sing paring keselamatan. Alah kunaon?